antara tanda-tanda karawasaanana geus diceritakeun arah pasangan hidup di antara aranjeun, silih asih di antara aranjeun, silih tikaheman di antara aranjeun, sakan hidup aya dina kati terima.
mana ieu teh cu ditaringul aduh sepangkeun ieu aki lengser tingkung seri sekal taji aduh itu teh yang ada padas deui deui ieu mah ti Cipancal eta yang upami minggu sok rame eta teh nya aki masuk jadi Jagakarti dinya ya aduh mangga ya kieu nya cu apan tadi oge urang teh mipit kudu amit ngala kudu bebeja nete taraje mincat tai kotok alah ya yang aduh aki jadi teh dah ka dieu teh sorangan cu apa aki jadi si Samu aduh buah belah dia si Samu teh minum jeung panganten bukan belah ditunya jeung panganten pawegeut cik gerak aki reka ditu Samu berapa ada Samu alah cik kurang pilari sugan kepada dia Paris Kidul cik Paris Kidul ayah situ si Samu cik rek lompat deh Samu ada Samu aduh piwarna yang cik sugan si Samu mah kudu di geruanana ku eta ku musik urang bare dipapageun ge cik ya cik itu geuning ieu si Samu teh Samu di mana ayo wadah ari tadi berangkat bareng hari ayeuna pake pipisahan ya mata koge ari ka pamajikan teh kudu bela kudu satia nah atuh tadi teh make nialkeun apan kami teh yo gerak dilipan heula dibedak da beda atuh jadi laki alah Samu aya naon atuh aki apaan tadi teh kieu nya cu yo aki teh acan ngarajah acan buburan oh cek atuh urang ngaraja wala pupus ngelon ka manggung jeung sari kembang malati
kukos nulung kamanggung jon sari kembang lagi nyambung kasadaya anak sengit asing dari bumi kembang kanangan nyambung sengit mani ngada bedi bulu kukus ngelun kamanggung jeung sari kembang melati jeung sari kembang melati kaluhur kan mayungan kahandap kan mamparan kagigire kan ngaping kabatari anu nangeun mah cai anu nangeun mah cai kalau babados duh sejauh-jauhkan ke paling hidul kemah buyut anu kabeutina pais kapatur sejak seren sumeren akaler kemah jawer kabeutina pais geler nyolong krong babaktos ka kulon nyata kemah jamrong anu kabeutina pais bunglon sejak bebeja kawetan daya ngarawata anu kabeutina belum ketan pung kaluhur pung kahanap jarina pung purutan dapung purutan alah aki atos tolong itu aja itu karunya itu pengantin cik aki ya nama urang ngaraja heula urang bubura aki wajib cik urang bubuna ayeuna kapalih kidul a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi panonton anu istilah kidul mulus rahayu berkah selamat aya dina kawilujengan alah kapali kamar balik kunini ya cicing ya kadigan ini kena ayam raja cingnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim nepi ka 40 kali nyebutkeun astagfirullahaladzim mudah-mudahan ya para penonton anu dipalih kalian mulus rahayu berkah selamat sing gede rezekina sing gede milikna didoakan ku Indonesia ayo beta sini tapi kanang karaki cucu alah cik aina urang ka itu ini urang ka bapak hajat ka ibu hajat heeh ka urang ka dini urang bapak hajat ibu hajat alah wios kena kuda kodok gitu iya bapak hajat kuda kodok alah aina naon teh dengan teu hajat ke salamin kuda kodok wios teh kena entong mana itu wargi-wargi na anu Jepang kana rombongan itu geuning itu aja saha nu ngacu atuh yang
anu rek nyawer itu cik keluarga nanya cuk cing asa urang raja heula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ya para penonton Bapak Hayat dari Ibu Hajat mulus rahayu berkah selamat aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sawios-wios jika dia mugi-mugi sing seueur tamuna sing seueur ulamanana aduh sing mulus rahayu berkah selamat aya dina ginanjar kawilujengan ciku aki urang budak ada yang atau si Bapak Hayat punya cuk yuk penonton beri nyawe gitu bade kali tidur anunya pemurah kali anunya pemurah kali siapa di batik ini bari nyawe ramu ya ngajib dah ayah maru acan ayah kena itu tuh kamana tuh kaitu kurang kaitu ka panganten pameget ramunan panganten ka bapak besan ibu besan cik urang ngalih ka ibu besan bapak besan anu sawer iya bapak besan sawer bapak besan anu jawer heula nenek bapak besan dari nyawer yuh beri kaset kawas aki baheula we nya cu dari mana mah baheula geus koyong patutnya na jawa patut ini serius itu aduh yang cik atuh bae teh. Sampai aduh bapak. Atuh nyakeun bae kuda boga itu nomor rek nyawe ka urang. Alah. Teu kedah taun gitu kan. Uyos teu kedah taun. Mangga cing seger. Encok atuh kira raja heule. Cik urang buburak ieu pangadan teh. Cik ku aki urang burak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Nabi ka 40 kali bukan astagfirullahaladzim. Mugi-mugi ya calon pengantin pamegat mulus rahayu berkah selamat aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sawios-wios sing dipayangkeun jodona sing dipayangkeun yuswana sing digampilkeun ngalah sandang pangantin bageun rumah tangga. Ulah dibura atuh. Man nyari pangantin pamegat dibura. Atuh balik deui moal tulus. Alah yang. Alah. Kitu masa ulah dibura. Cik aki. Urang teu ngarajan tos, buburan tos. Ayeuna kan tuh naon? Alah itu. Ieu bilih lamieun teuing bilih lami teuing panganten kaseleun cuk. Cik. Ayeuna mah urang ke urang pungkasnya cu hapunten ieu aki di lingkung seni Sekartaji atuh bilih kirang sagala rupina hapunten anu kasuhun hampura anu ditedak ya cu. Tah kitu utamina mah ka para panonton sadayana eta mah nyuhunkeun ditawakuf tina sagala rupi kalapatan anu kakiranganana da geuning ieu masih kena seueur meureun aya anu bade mapag deui panjitengna cu. Cik urang tungkas nepi ka dieu atuhnya sampurasun wassalam.
cai kucuran kucuran cai bebas hitung-hitung awi bitung lumayan kanggo pancuran hitung-hitung random bingung bapak hajat tuh hajat lumayan kanggo bingung cimulan cipanayangan cimanuk mati rek mulan kamamelangan sok sieun nalika abdi gunung guntur jalanna kaparapan amin mundur waktuna emang anu di belakang koredas santun cadas tilas urang gogonjakan ayeuna kantun waas kejajan karikua tulis bupati abona
saja mereka ibuna kasep anaki wis asih dan patanding menang sekali indria kadede anu pagihwane simpai rasa ipin kukanyaan mangga tampi malati tukapi ati kiwali kapumilih campaka anu karanggaran ayeuna kabangga kasih ieu kembang kumanah bade dikalungkeun disarosorokeun ibu cium tangan mangga geser ramakna bapak patah mangga kapayung kasep anake cubuk waktu rahayu ninggang mangsa utama titik tulis baca diri kapatri kopinasi Gusti Nu Maha Suci dina dinten ieu hidup terjangkang putra bapak anu sajati mangga tampi malati kapi ati kiwari kapi milik campaka anu karanggaran ayeuna kabandang ya silang ke AA mundur sakedik adede kela ibu sareng ibu silang tak sok dah siap dikaleng eta ku bapak